Iya ramna geus aya ieu, tah ieu ramna. Ya, Ujang. Lain ram anu kieu. Atuh ram naon tuh ieu? Anu kieu mah ramjang kadang hayang. Lah, ngedit heula euy. Ami teh di-upload euy. Yeh, tapi ieu HP-na kalah ngeled ieu, ngeled kumaha teh nya? Saya kali ini sudah molor guys ya, molor guys ya, di nenek ya ya. Dah, udah si Ijam euy. Jam, yuk. Naon gitu? Ih, ka dia sagedeng. Nggak terima ada yang gerowan. Oke guys, saya ada yang gerowan. Ya, kita samperin ya guys. Naon gitu ki? Yo, Jam, aki erek ngedit tapi HP ieu ngelag bae. Atau tinggal we nya. Nya sok tinggal heula tah, kunaon eta? Iya mah pantesan ngelag. Kurang ramna ki. Ieu teh kurang ramna kumaha ieu teh Jam? Ya kudu di taman ramna ki. Ayo. Bisa program. Oke guys, kali ini saya mau Panas pisannya. Gitu nya di tambahan ramna kumaha tuh ieu nya. Zaman kiwari loba anu hayang ngalaronten. Anu aneh nama ari ngonten hayang, ari ide eueuh. Pangebleng. Geuning nyong, untuk bagi urang jeung maneh euy. Kebeneran kumaha Mang Ujang? Nyong gade gerak. Gade ngalaya. Aya naon? Kieu ya teh HP teh ngelag. Aya cek suri Jam, ieu teh naon teh cenah kudu ditambahan RAM. Ieu ramna geus aya ieu, tah ieu ramna. Ya, Mang Ujang. Lain ram anu kieu. Atuh ram naon tuh ieu? Anu kieu mah ramjang kadang hayam pates lagi lain jangeun HP. Naon kitu? Ya. Solusi ramna kurang mah ganti HP-na kudu alus. Waduh. Cenah ganti ku RAM cenah. Heuh tambahan RAM tapi lain RAM anu kieu oge atuh aing mah. Kumaha atuh ieu nya? Pusingkeun jalma teh. Nya ditambahan RAM kudu kitu, ganti HP-na kudu anyar. Aduh. Waduh ieu. Naram teh da ai kerbu tuh sok hese san di dieu dan neundeun teh aing mangkane hujan atan geusik teh ramna eueuh saha deui ieu jelema nu bawa Ber ai ram di mana nempat ram teh Lah untung ngalangan wae, nyahokeun ngonten. apa keur ngonten ditanyakeun nempo ram teu Deui ngah, teh nyaho, teh ngambil tuh ka ditu tuh. Cik, kanggo. Lanjut. Oke. Waduh, dasar konten jeung konten ditanya oge bisa ngajawab. Ram aing ka mana ya? Oke guys, kebun saya itu lagi musim hujan. Mau lihat buktinya? Wah guys, ada ikan kebiginan guys. Guys, sepertinya ikan putus selimut guys. Ada yang tahu gak? Selimutnya ikan apa guys? Cek kolom komentar sini. Ai si Suri Jam, hujan-hujan kieu ada nu ngeplong. Suri Jam, cik ka dieu. Iya. Sakalian keur hujan mah ulah ting ngeplong atuh, bisa gering mana teh. Si parameter di monetisasi. Monetisasi.
monetisasi Surijam. Eta maksudnya Naon? monetisasi. Gitu. Ambil terang monetisasi, tapi sekalian ke hujan masjid atau cicing meneh teh. Ya, Wak, meskipun hujan dan gelap. Semangat, Wak. Semangat Surijam. Tapi kan meneh teh can gajian. Ayo mah. Ya, Wak, hari kecan mah nomor sekian. Yang penting mah konten. Guys, cuma mah rewel, guys. Cuma rewel, guys ya. Coba. Budak teh di bejaan, hayo we nembalan. Tapi dah heueuh, halus lo nggak tahu budak teh kana kontena. Lah, budak-budak atuh sing berhasil budak teh. Jani. Praktek ke mana ya, aing? Itu juga si Suricang euy. Naon ya? Suricang keur naon? Keur neangan ram. Ram naon? Ram di teangan atuh. Kalau mah duit di teangan mah. Ram lagi nyaring keusik. Aing di teangan ti tadi geura eueuh. Ya, daripada dengan Rama, mending coba konten yuk, resepi job ya. Kitu nya ngonten. Yuk, konten yuk. Aya ram urang kumaha? Bayar Rama tinggalkan lah ini. Naon? Konten, tambah kesel ah. Aduh, Ram can diantarkeun ieu buat yang si Icang neangan ieu Terus ya konten naon? Rieuh lah teu boga ide. Ram can kepanggih wae ya teh. Naonnya? Kumaha mun kieu ya? Jadi ayeuna kan numpat tadi tuh. Heeh. Kayak deket balong, teko sewat, dijebur langsung. Viral sok geura. Atuh meureun aing baraseuh. Keun bae atuh basa mah nu penting mah viral, lain mah viral. Tidak heueuh. Gaskeun tuh. Hape. Jadi kumaha? Can ngarti keneh wae tinggal ge lompat ka ditu pas di balong lagi cebur. Poe heula teh kitu mah geus. Tadi ngomong ngonten, tek miluan ah. Nah, ini ngonten. Miluan kontennya. Urang kerek lah, tanam heula. Ayo ngonten ah. Gangguan. Oh isi dua berek melu ngonten kal kabalik teh waras pisan. Aing mah binat aing balik melu ngonten lah. 3 2 1 action. Kadi heula sakedap. Aduh. Kela kat. Moal bener Bu Nagara ngageroan. Bener dunia teh diturutkeun mah. Naon atuh ganggu wae baturkeun ngonten ah. Ulah ka ngonten itu heula pesanan heula jajabkeun. Ki terjadi. Ngonten wae. Nu sareng aya pesanan. Dah. Karena ke dieu aing mah ngaganggu wae ah. Ijo barek melu ngonten geura. Kalau ka ini teh waras pisan lah. Karena gini diajak konten Suricang ke ini geura. Aing mah. Aduh kalau ka ini euy. Ayo mang make mata, si waras atuh. Ari Mang Ujang mah nyaku mata ku suku leumpang mah. Oh, tapi bener kita teh make suku leumpang mah nya. Ari Mang Ujang kunaon gitu. Beli gurubuk kitu di kana nabrak. Ambek-ambekan deui aduh. Yo, abi teh kieu. Dia teh ngeuleuh ngonten yang si Juber. Tapi kalau ka ini teh diajak-ajak geura, teu waras pisan ki. Lah atuh sarua urang ge ngonten jeung Suricang da ka ini geura, ka DO. Mun kitu mah sarua, ayo jeung urang mah can ngonten nya. Tapi Mang Ujang boga ide, jang ngonten na. Duh, teu boga ide nage tuh. Kumaha teh nya? Duh. Aya ngonten tapi teu boga ide. Geus namanya urang compang ngamerakeun ke edit ku sorangan tapi. Bisa ngedit nage, ya barangna leutik. Yang geus atuh lah ku urang kabeh yuk, can ngonten yuk.
Kena naon ieu euy? Keur ngonten ieu mah. Ah, bener ngaronten. Kena naonan ieu teh? Ah, ya biasa keur kontenan biasalah milarian FYP ku mobil. Tah, ieu Kanyong Keur naon ieu euy? konten lah. Aku kumaha ieu caritana teh kumahaan ieu? Kuda aya mobilan segala. Ya, kurang teh kan keur ngetap Batu. lahan. Heeh. Butuh batu. Jadi caritana kurang pesan batu ka Juber. dua truk. Dua truk. Harga deal 150. Mah sugan urang mah heuh truk anu gede. Itu ai pas datang bade truk begitu. Alus aya alus caritanya sok lanjutkeun sok buat atuh. Gerak eksekusi. Siap. Tuh, Ai teh kerek datang ke mana wae. urang teh saya perlu heula. Oh yo. Sok buat teruskeun atuh. Proyek kerja kene ya. Itu batu saha bisa. Proyek batu ya. Ber. Yuk, kumaha? Dia kadang Ya, siap. Nah. boga setan batu teh. Batu yang naon? Iya proyeknya. Oh, gampang lah batu kieu mah. Butuh sabaraha truk? Dua truk lah. Sabaraha hargana? Dina satu truk paling geus ka uang mah 200.000. Diskon. Wah, Lah murah sakitu mah geus. cepet gocap dia, 3 truk. Ah, siap. Jadilah. Daguan sagedeungnya. Ulah lila, Iya. butuh ya. Siap. Lumayan kibatian aing. 200.000. 200 kali itu na. Mang. Aya piduiteun ya. Beda naon Ah, itu tuh suricang. Naon lah. Butuh batu. Lah, bener 2 truk. Nah, siap. Ah, wani 200 300 tadi teh. Ah, siap, ambeun boga batu kurang bagi 2. Siap. Ayo mobilna ya. Ayo urang aya mobil mah aya. Aya siap, aya. Sip, deal, ayo deal. Ya. Ah, ayo berangkat. Ya, ayo siap. Lah. Lumayan, duiteun. Oke. Iya, si enak ka ditu. Kumaha teh kan kacil rong kieu. Teuing kumaha? Ieu teh kumaha? Ya batu kudu balik deui, jeung ieu kudu bawa deui kumaha tuh geus kieu. Jadi caritana teh suricang pesen batu. Heeh. Kak Juber. Nya. Juber mere proyek Kak. Ya, Mang Ujang. Ya, ka di dieu, nya bener ka di dieu pisan. Ari ayeuna dipulangkeun deui. Teu jadi. Lagi saya nosok terus ya. Ngobrol heula jadi. Siap ya. Siap, action. Nah, mau tenang, bagi gua. Ah, siap euy. Euy, tuh sabati Ya, ya. jajan. Oh, siap tuh. Satu. Ya, nah, komisi. Wah, saya datangna heula satrek heula nya, wayahna tah. Astagfirullahaladzim, eling-eling teuing. Lain truk jeung budak atuh. Ber. Ah, da urang mah teh jahonna naon da datangna ge satrek. Ya geus satrek kayak urang mah, nu penting mah bati. Bong-abong negeri kono bati we digedekeun. Ieu mah lain truk anu pangabutuh atuh. Tayang-tayang balik di bawa-bawa. Su di teuing aing mah. Kumaha tuh ya geus kieu? Ah, teuing puguh ieu ge geus kieu mah. Siap-siap. Kumaha teh ieu? 3, 2, 1, action. Kumaha tuh ieu? Ah, teh geus kumaha deui meureun kudu dibawa deui balik meureun ieu mah. Bibatian teh geus eueuh ayeuna mah. Ah, bawa lah. Gas lah. Atuh kieu mah apes aing mah ieu mah geus lah. Kumaha?